Para mitra kaum dangu wilujeng patepang dangu deui mitra sareng simkuring manganggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Atunun kana parantos maparin like, komentar sareng subscribe-na. Mudah-mudahan kasihanan sing dibalas ku Gusti Allah ku kasihan-kasihanan langkung ageng tinu dipasikeun ka manganggang. Mangga mitra, wilujeng manco Dongeng Sunda Manganggang di channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Saberas teu nyangkong tingkan waktos urang kawitan we dongengna. Prung Sok bedil ditanggehkeun kana gili, porosot sepatu ret talina dikantetkeun ambeh babari ngajingjing. Punten atuh dibantun ku abdi sepatuna. Sawios isin atuh. Pan eta agan manyanak bedil. Raridu. Pira aku nyai kedah ngajingjing sepatu. Bedil atuh ku abdi. Kumaha? Sumun bedil ku abdi dijingjing. Pira aku istri mamanggul bedil. Cek saya bari seuri Nyi Kikik. Nyi Mojang ge seuri ngabelehem. Inget kakalangkang sorangan. Mun heueuh teh mehna manggul bedil. Nu mawi sanggem abdi ge sapatu ka abdikeun. Raridu mah geubis deui geura. Sea eleh deet. Sok sapatu dibikeun, katayap deui marudun bari milihan tincakeun. Teu pajauh teuing ayeuna mah leumpangna teh. Nu teu wawuh mah moal nyangka nu anyar tepung. Disarebut salakijeng pamajikan wae meureun. Nepi wae ka tungtung pudunan harita teh srog anu datar deket Sasak. I geuning caah Cisalak teh, ceuk Nyi Mojang bari ngalieu ka walungan. Na atuh, anu sorodot bangkieung gebut weh. Nyi Mojang labuh maniti teundeut pisan. Sukuna sabelah nilep ka tukang, sabelah deui ngalonjor ka hareup. Aduh, cenah ngagoak. Ya Allah, ceuk sea bari muru. Cek leungeunna dicekel tuluy dibetot. Enggal gugah. Mitra kaum dangu tapi dibetot teh Nyi Mojang temerean. Kalah gegerungan bari rembay Cipanon. Gawat disangkeh didiukeun. Dikitu teh angger beuki ngagoak. Aduh nyeri. Aduh, ceuk Nyi Mojang dibarung ku rembay Cimata. Tah dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Naon nyeri teh Nyai? Tanya Sea anu ngaranna Den Surya teh ya. Bari hari weus-weus. Aduh nyeri. Mana nu nyeri teh mana? Aduh iya. Mana? Iya suku. Tembal Nyi Mojang. Awakna ditanggeui. Sinanyang saya kana leungeun Den Surya sangkan babari menerkeun sukuna nu nilep ka tukang. Tuluy disanghunjarkeun. Yuk ayeuna mah gugah yuk, cek Den Surya bari nyangkeh lebah kelekna. Nyi Mojang cengkat tapi teu kaduga tuluy kalah ngagohak. Aduh. Lebah mana nu nyeri teh? Iya. Cenah bari nyabak pengpelangan. Pateuh moal salah cek Den Surya di jero hatena. Rek dirampa sugan hade diurutan teu wani. Da lain rampa-rampaeun lebah dinya mah pamali. Kumaha tuh? Nyi Mojang tenembal anggur euriheun. Nyeri pisan? Nyi Mojang unggeuk Den Surya bingung. Luak liuk tetembong aya nu ngulampreng. Kaduga angkat talaunan datos caket ieu. Aduh. Teu kiat nyeri. Aduh. Cenah
euriheunana beki ka Cida. Dipayang atunya. Dipayang? Sabios abdi mah di dieu bae. Nyai sok pira ku teuing. Hayu dipayang urang ngeureueuh. Den Surya bari nyangkeh Nyi Mojang lebah kelekna. Regayang diangkat ditangtungkeun. Seseut-seut pisan da bangun ka Cida nyerina. Humarurung we heuleut-heuletan jeung euriheun. Sok ieu pananganna kadiekeun. Den Surya bari melitkeun leungeun Nyi Mojang kana pundukna sinamurangkel. Ari leungeun manehna sabelah nyangkeh cangkengna. Kunaon Teu Jojo? Cek budak lalaki rumaja ti tukang. Ari diliuk si ngoreng adina budak lalaki kira 14 tahunan meureun. Nu ditanya teu nembal ukur ngahargung. Ya pamanggulkeun bedil Jang, cek Den Surya. Budak teh hariput. Kunaon Cek Jojo teh? Gobis namti heula. Eta sepatu gantelkeun kana bedil. Kata Yop we ngeureueuh. Nyi Mojang nu horeng boga ngaran Juju teh beki nyadak. Manik kawas nyampai. Da sukuna nu sabelah deui mah teu pati bisa diteteuhkeun. Nu nyangkeh beki pageuh da karasana beki berat. Papanggih jeung batur lebah masigit. Kakarak dirinya mah pada muru, pada nanya, pada bantuan mayang nepi ka imahna. Mitra kaum dangu. Singket carita. Kocapkeun isukna pagetona malah nepi ka cageurna. Den Surya pulang anting ngalongokan. Kituna teh bubuhan ka tatangga turug-turug menangna cilaka teh keur babarengan jeung manehna. Babaku nama ngajenan ka kolot-kolotna. Najan kitu teluput ari di barungku resep mah da kasebut panggelisna Juju teh di Karanganyar mah. Angot ieu geus karasa murangkelna kana punduk, karasa nyampaina dina sangkehan, malah basa awakna rada merosot, da berat teh karasa aya nu ngaginjel kana leungeunna. Lebah riguna asugan. Naon duka manggang oge cecerang, lenyempan we ku sadarea. Mitra kaum dangu. Nyi Parawan deui ari dilongok teh siga atoheun pisan. Ngakuna teh beuki conggah tara asa-asa. Bakat geulis dibawa dareh deh, mani beuki mencenges. Mani sok dag-dag deg-deg sagala disuguhkeun. Kolot-kolotna nya kitu deui, siga beuki tarleb. Duka kumaha jero-jeroanana hate Juju, pedah kautangan budi we meureun ku nulungan atawa aya katutumpanganana manggang oge teu terang. Taya nu bisa ngajug-jugan. Ngan mun pareng pacental omongan jeung adina, si budak teh sok ngagonjak hayo cenah Juju patanggeup-tanggeup jeung juragan sea kitu. Kawas harita adina Juju geus ngomong kitu deui wae. Naon sia Iraha adalah Iraha? Cek Juju rada nyentak. Ambar eto basa labuh wew. Eta manulungan adalah. Bogohon we bogohon, cek adina bari lumpat. Nyi Juju baeud tapi lain ari ambek mah. Malah geus kitu masuk dijieun-jieun pipaseun jeung adina teh. Ambeh digonjak deui sugan. Nya ti saprak harita di piluaran beuki loba anu ting karecewis.
Mitra kaum dangu, poe ka poe geus kaliwatan kocapkeun dina hal sejen. Klub main bal karang anyar teh beuki kuat sanggeus aya sea anyar teh. Nu talian iwal ti Den Surya teh. Klub main bal karang anyar teh beuki gagah. Nu bareto purah eleh teh ayeuna mah geus mimiti dipika gigis ku klub-klub sejen. Ngan lembur Cisontrol nu can kungsi rubuh teh. Bubuhan boga siruyung tukang ngababad musuh. Jangjengang srog ngan sakeak musuh teh ku si eta mah lain kakarak hiji dua anu ngahri-haruh di pakalangan, malah urang Cigintung mah nepi ka digotong balikna ti lapang teh. Adi Juragan Surya atawa sea teh bubuhan asak latihan di kota, lain ngandalkeun pateuas-teuas bincurang main balna teh, tapi enya-enya ngadu kapinteran. Mun ngeret bal arang langka bisa karebut ku musuh, bisa pisan ngulinkeun anak teh. Antukna tina hal eta Den Surya teh nepi ka dilandih jadi si orai lila-lila mah, tapi lain orai picung ieu mah. Gede hate urang kadang anyar teh mitra, katambahan ku sea mah nepi ka aya nu kukubuk wani beurang wani peuting cenah ngalawan musuh ti mana wae ge kitu. Mitra kaum dangu sadaya, teu salah-salah teuing kituna teh. Da bareto mah Suwita ge kiper nu kawentar si Gegep kurang kumaha cepelna, teu buru ngremen kabobolan da sasatay nu mantuan ngahadang. Ari ayeuna sanggeus aya Den Surya asa manggih tameng dada. Sakali mangsa aya surat ti urang lembur situ larang, nangtang diadu main bal. Nu ditangtang hariput geus teu lila met-met cenah. Gancangna carita pisukeunana geus karenyeng hayang geura-geura perak ngadu jajaten. Nu rek lalajo nya kitu deui, kolot budak lalaki awewe bangun teu sabar hayang geura-geura neuleuh si orai ngasup-ngasupkeun bal kana gul musuh. Bal pakeun isu ke memeh puseu teh geus diparancahan heula ku Abah Artasan. Bari dikepretan cai tina ulekan Cisalak deket Pasir Buntu, ameh musar dipake nangke bakal nyoledat datangna kana suku musuh teh. Pon kitu deui basa ditewa ku kiper tangtu merejel pakeun memeh puseu eta teh. Da dina babadamianana mah tas puseu teh bagian bal ti urang situ larang geuningan. Mitra kaum dangu, atuh bola teh teu kapake. Cager, kocapkeun sore samemeh pisukeun main. Di Golodog saban imah geus rame ngarobrol perkara main bal. Nu baris diayakeun isuk pon kitu deui dina wanci harita di emper masjid sabada salat asar berjamaah calengkeung si Aceng muka obrolan. Kumaha Haji kinten-kintena? Cek si Aceng kau Haji Karim. Naon teh? Pan enjing bade main bal sareng urang situ larang. Oh, cicing wae nyaneh mah. Kumaha uwa? Allah ti dituna uwa kudu sieun. Yo, urang karang anyar kudu oleh ku urang situ larang cadu ayeuna mah euy. Dulu aya si orai Juragan sehat teh geuning dari Surya lah.
Ari ku 11 urang mah dititihkeun hiji sewang wae atuh bisi pajar ngarawu ku siku. Tapi teu kudu salempang. Sama 7 mah geus tangtu bisa ditaklukkeun ku si Oray mah euy. 7 kenging 7 wa. 7 sing percaya ka wa. Pan basa kamari teh geuning. Bal pelentung operan ti si Idis kawawak ku si Oray. Leor seak geblus. Hiji asup tah pelentung teh urang ditu disambar ku sageuning bek urang teh. Tah si Rus golosor kareup kek deui ku si Oray leor deui digiringkeun nepi ka asupna geus 2 tah lain. 15 mangsa teh 5 deui sanes pan 7 tadi teh. Dina luputna eta teh alus miling makan aja jag buah salosin. Komo aya urang situ larang becus naon urang situ larang. Nolo bareto ge basa diadu ngalawan kira payung kawas kaulinan budak angon geuning. Ari barudakna geus diurus cek Mad Hadi milu mairan. Geus diurus kumaha maksud teh Mad Hadi? Sumuhun maksud teh tos disareatan ku eta tos diijian. Bagan abah hartasan eta mah. Bagan abah hartasan lain. Mohon bah. Mana abah hartasan? Geus balik ka hartasan mah. Geus balik. Da bagian eta nu ngasa bincurang mah. Cek si Aceng haripeut semureueus. Bari lu ngalengon neangan abah hartasan anu geus balik ti heula mantas salat asar berjamaah. Teteh Lesti ti Lembang atur nuhun Teh Lesti. Tah geuning nu matok tong lewang-lewang. Da lain kakara kayuna yang harapan situ larang teh. Aya teh dituna dolo. Ya dengekeun gora. Zaman Cisema dikuuan ku Ali Mudani. Bapa nyaneh ge budak satepak keneh harita mah. Nyaneh mah angot di mana keneh boa. Di sawarga keneh pagitan, Pak. Tong sawarga lah da lain bisa warga main bal mah. Masyat eta teh delo. Nah atuh mitra anu celenggeng teh marbot nyelang bari ngadele ka Haji Karim. Kawas tutup panujueun. Allah karek jadi marbot geus wani ngomong kitu si lain ka dewe. Nyahuanan masuat masyat segala. Atuh sugana tadi Mekah aya main bal gitu. Kang Haji. Lah maksud mau Mekah segala sia. Maksudnya mohon di Mekah aya main bal teu. Tara aya main bal teh di Mekah mah Badui na radiduan deula. Radiduan ku gamis kitu ari jubah urang Mekah teh. Mad Hadi. Teu terang abdi mah wa. Rek terang ge meureun wa Haji notos sejarah. Lah hese teuing radiduan ku eta lah. Nu matak tong loba omong si laing nyaho nakol bedu we marbot mah. Mitra kaum dangu. Dikitukeun marbot ngajengkat ngajauhan gek sisi lawang tuluy ka jero masjid launan bari ngucal-ngucal tasbih. Kumaha Haji lalakon diadu sareng situ larang teh. Sanggeus marbot asup ka jero si Aceng nuluykeun deui obrolanana. Kitu geus aya di dituna. Gabret disebutna ge harita mah. Naon wa? Gabret euy. Balna ku juruk Bali beunang muboy. Satelebu mawa ka lapang teh. Malah beh dituna pisan mah zaman ku Ali Mudani teh. Lain ge jeruk dulu tapi make kalapa kopong. Tah anu kitu nu dipake eupan bincurang teh. Paralun baru kalapa kopong. Mad Hadi semu heran. Mana teu percaya Mad Hadi? Yo, bincurang nu ari ayeuna mah katoel saeutik ge bubuk. Baheula mah kalapa kopong nu lebur teh, lain bitis. Kalapa kopong. Kari ngayah tapas we eta teh. Kari ngayah tapas.
Jong bubuk batok urut adu kapret nonggoy. Bubuk datang pola nama nepi kabeak setelah bug sekali diadu teh. Tuh di ditu dalo dina lahan nu diimahan ku kuwu tempat ngadu bawa senat teh. Lemur urang ge sawaluhur keneh harita mah disebutna candi ngaranan Karanganyar jiga ayeuna. Bobotohna ge ti ditu kuwu ti dieu kuwu. Lain lawora euy zaman baheula mah teu cara ayeuna. Make kudu 11 bae nu maju teh. Ari kapungkur sabaraha kitu wa? Harita mah kumaha lobana nu marah gue. Kumaha maksudna teh wa? Oh, salawe dipajukeun salawe. 30 ku 30, 50 50. Bedus, main bal nepi ka 30. Atuh jadi pinuh lapang teh meureun wa. Oh, marukan kumaha. Ingat deh ka urang Situ Larang yo. Sekali mangsa mawa nyiru euy, bedog jeung boeh daratangna urang Situ Larang teh. Kumaha? Oh, mawa nyiru bedog jeung boeh daratangna urang Situ Larang teh. Urang datang teh geus kasambak nembrak di tengah pakalangan eta teh. Cara nu nyungsung di hulu cai geuning. Siloka meureun ti dituna mereka jagalkeun urang Cisema. Eta sakitu kumaha? Der campuh can ngesang-ngesang acan euy. Geus 2 kalapa teh lebur. Kadi ngayah tapasna wungkul, lung deui nu marean ti sisi. Gureok-reok ka ditu. Reok ka dieu. Bukbek silih bintih euy. Nu ngajolopong digarotong ku nalajo dibawa ka sisi. Beuki burit beuki kawas nu karanjingan. Tampulana kalapa mah di mana boa. Nu silihuna mah teu tolih ieu jong-jong we ngadu sajajaten. Sareupna bubar. Nu marag balik ngiringkeun gotongan nu palarna euy. Semet jinggrung mah terasup kana itu ngan eleh eta teh. Bedus nepi ka kitu wa. Teras ngetang eleh meunangna kumaha eta teh wa. Mun itu ngiringkeun 3 gotongan, urang 2 gotongan, tah urang nu meunang. Lain cara ayeuna milang asup bal kana gol. Cek Wah Haji bangun reus. Tawuran eta mah. Mitra kaum dangu teu lila dur bedug magrib. Dina kain anu samodel kitu Wah Haji ngadelek ka marbot. Rada keheul, pedah asa kabegat carita. Isukna pas sore nu lalajo geus di lapang. Wah Haji nyampak ngejemprak ngampar samak di sisi belah kulon. Trit surilit ger surak nu maraen arasup ka lapang. Ai teu kaci ah. Naon? Cek Wah Haji kasih aceng. Geuning siruyung milu ti Situ Larang eta. Mana? Geuning dibon sugan. Riwang esi eta mah. Reke pisan ngabekan atuh. Yo, make tinggi mirsia. Awas teh nyawe leor si orai. Mitra kaum dangu. Teu lila prung main bal teh di mimitian. Silih jereg silih hadang sarua pelitna. Teu kaur nungtung nu surak ayuh-ayuhan ngabobotohan. Si gegep geus ngesang nadah panerajang urang Situ Larang. Mun kurang-kurang cepel mah mata keroncodan. Dina kaayaan anu samodel kitu bobotoh urang Karanganyar beuki hapa gorowokna teh. Palentung kiper nu katelah si gegep nalapung bal ka tengah. Golosor ku si Idris dioper ka Den Surya alias Juragan Sea teh. Alias si Orai. Nu dina main bal mah katrahna si Orai. Leor. Bola dibawa seak dipapag ku si Ruyung. Barang rek disabat si Orai kaburu nyingcet. Bari telesot bal mah kawas nu napel kana sukuna. Habak disakalikeun.
seak balnya kena gol. Sampeong kiper nyampeong gebluk gue labuh pos bal asup teka tewak. Mani undur kuno surak nuting taronggeng nu jijing kerak teka ampeuh. Wah Haji Karim mani ngajedaga wahing kusuka. Allah eta si agan orai aya mataku kayung yun. Mun uwa boga anak awewe di pulung minantu ayeuna keneh ku uwa. Ceuk Wah Haji bari marah mai. Kumaha mun teu bogoheun? Si Aceng nu sok conggah nyalangkeung ngaheureyan. Oh paduli teuing da teu boga anak awewe na oge. Tembal Wah Haji bari nepakan ping-pingna. Hiji kita dulu Aceng. Tuliskan kerok manten geus loba mangke kerok manten tuliskan. Cenah katangan semangat pisan. Mitra kaum dangus sadaya nu main bal geus campuh deui. Reok ka ditu, reok ka dieu, pelentung deui aya operan ti sisi. Pal deui tuluy diered ku sorai. Seak si ruyung narajang jekuk hek we. Juralit teu ku hanteu Den Surya ngajuralit. Tidinya mah terus ngajoh-jor nambru. Basa di Arab-Arab magurinjal hudang oro kaya tetembong usik-usik acan. Gewat pada muru dirampaan tempes-empes. Den Surya kapaehan teinget di bumi alam. Gura giru pada ngagotong urut tadi ayeuh-ayeuhan teh jempe lirgang katincak. Prit lepri niup surilit. Lamun di zaman ayeuna mah bang rakelna gitu nya. Nu main bal dieureunkeun sakalian puse Bang Uje Neng Lesti. Sea pada ngagugulung keneh di jajaran ku Abah Artasan. IQ dina kain anu genting samodal kitu jalma hadi bari hari weus-weus. Paingan da dikongkongan ku si Rosid euy, si Ruyung teh. Dikongkongan ku saha? Tanya si Aceng bengong. Sigana wae pedah mani dirangkulan ku si eta, si Ruyung teh cikeneh. Dirangkulan? Nya, tuluy di jajanan kuah bebecek nanaon di jongko si Dajun. Nuhun Kang, nuhun cenah pokna teh. Cek mah hadi sakur nu ngadenge ting harulang. Mamih Ratu Lembang. Nah, si Rosin make ngongkongan kikituan ah. Upas harja ngadenge omongan, mah hadi nyamperkeun bari nulak cangkeng. Neng Lilis. Nu kabeneran ngabanding di dinya tas milu ngurut Den Surya. Pan kabogohnya Juju anak Haji Sujai tembal Mad Hadi. Naon hubunganana jeung ngarang-ngarang juragan sea? Jujuna si gadeng dek kaagan. Ngadenge kitu pas harja unggek-unggekan tuluy ngahulang. Bang Rakel leos nyamperkeun Abah Artasan ke kentong klub Karang Anyar Minangka tukang jampe teh ya. Bah, naon jang? Yo. Dengekeun ku Abah. Dunungan rubuh bah. Ha terus kumaha? Kuring gantina bah. Pajukan kuring bah. Pajukan geura jadi. Har nah tiasa kitu Mas agen harja main bal.
gerajiat pantara main bal sanes kan bae dalin rek main bal rek luar situ si tangkal kawung tuh cenah cek Harja bari ucul-ucul. Mitra kaum dangu burung deui upas Harja tepuguh gawena pada ngoperan oge aya kasepak aya henteu bal teh rajeun keuna ka mana wae nyang hareupna harita teh meneran si ruyung keur mababal mani bangkung wae upas Harja teh muruna satengah bebelesatan gajelang narajang tur nilep seak cebrod we hak kalayan tengah goak deui si ruyung nambru teu sikusik jeung upas Harja cengkat gur panongton kalaprok meni asa kaindit ku surak urang Karanganyar. Singkat ieu carita usum bubaran si ruyung balikna dicikrak Den Surya digondeng ku upas Harja. Punten agan leres kitu agan teh aya manah ka Nyi Juju cek Harja ngaharewos. Den Surya ngagebeg ari kitu tembal sea rada kerung barabat ku upas Harja dibejakeun sacarita si Madhadi tadi olhok we Den Surya teh Harja teu wani nyesedek da puguh ka saluhureun sasat kadunungan. Mitra heuleut sawatara poe ti harita meneran poe pasar. Den Surya ngalange dina jandela kantor bari nyarangkeun nu balawiri di jalan. Da tepung poe pasar manggih aya rame kitu teh. Resep nenjo peta jelema rupa-rupa. Nu nanggung torosan gula, nu ngelek hayam jualeun, nu nyorendang lodong lahang. Ketengkeuneun sabatok-sabatok di pasar. Teu bosan-bosan unggal poe pasar wae nyelang sakedeung teh nyerangkeun pamolah nu rek ka palasar teh. Teu lila langeor lebah caringin kurung aya nu ngagebay kepat da motong alun-alun jalan teh diiringkeun ku rencangna pantes nama. Demi Den Surya alias Sea asa kakarak harita nenjo model kitu mah. Lain kakarak hiji dua manggih nu geulis teh. Malah jeung Nyi Juju mah geus conggah tapi nu ieu mah beda. Sabrehna oge asa leuwih ti Nyi Juju. Beda deui sanajan papakeanna lumrah malah asana alus keneh papakean Nyi Juju tapi sieupna asa leuwih hade leuwih pikaresepeun. Sieup jeung keuretan awak, sieup jeung antieumna, sieup karengkak-rengkakna. Hese nyaritakeunana leuwih ti sakitu mah. Mun digambar mah sina jadi barang paeh asa rek alus keneh Nyi Juju. Tapi ieu mah najan papakeanana teu kaleuwih oge, siga-siga aya pamor jeung naon deui boa hese pikecapeunana asa nyeung pamulu bendara istri. Den Surya terus nyerangkeun beki deukeut beki eces geulis nama lumrah moal kanjat dikawinkeun. Geuli maksud teh moal kanjat dikawihkeun kitu nya Mitra. Kieu cenah kawinna teh Mitra. Geulis tanding widadari. Moal ieu mah moal diteruskeun nyanyina oge da sumbang. Pokona mah semet geulis jelema tapi duka tuh mun ucing mah siga ucing mawat gitulah. Teu lila red itu teh ngaret ka juragan Sea. Ukur sakilat patepung tetep geus kitu mah taya ciri-cirina. Iwal tidak mis Nyi Mojang nu beureum sasiak. Renghap
dan Surya ngarenghap. Aduh, Sateanya eta urang mana? cenah cek na jero hatena. Rek nanyakeun ka saha? Rek nuturkeun era kuring Kang Salira. Mitra kaum dangu, kocapkeun dina hiji mangsa meneran Bandara Wadana Turni ka Raja Desa. Den Surya alias Sea nu keur ngajabat didinya asarada nyenghap meusan. Keur mah geus sababaraha poe teu parurun wae kana gawe teh. Wanci pecat sawad panon poe geus tita dimoncorong ti tebeh wetan. Cahyana sumebar nyangan buanya panca tengah di palebah dinya. Dibagiakeun ku recetna sora manuk nu patembalan jeung balabaturna. Cai ibun masih keneh ngagerendang dina tungtung dang daunan. Pating carelak katojok ku panon poe. Katumbiri ka tembong wetanan lembur warnana rupa-rupa. Milu mapaesan kaayaan lembur dina mangsa harita. Kabeneran Mirta jeung Harja nu bagian jaga poe eta. Leos dan Surya ngaleos muru ka panjagaan rek ngadon ngawangkong resep kululucona. Agan parantos sabaraha dinten siga nguyung agan teh teu damang, ceuk Mirta ka juragan Sea bari ngeser diukna. Oh henteu. Asa teu ulur raosan mah. Tembal den Surya bari gek diuk. Karaos keneh kitu tilas katoto groyong teh. Geus cagur eta mah. Nah kunaon atuh bangun aya nu di manahan? Mirta beuki ngalelekan. Puguh geus sababaraha dinten emut we kambu ieu teh. Tembal den Surya ekol. Padahal itu nu montel wae dina ingetanana teh. Nu bareto tembong lebah alun-alun teh basa poe pasar. Laras, bilih we satadina mah bilih agan kapapag dangyang di dieu. Kumaha? Dedengan teh kapapag dangyang. Sumohon. Kapapag dangyang kumaha Kang Mirta? Den Surya penasaran. Tu data acan ngadangu dongeng nanya agan mah nya. Laras we ku abdi teh acan dicarioskeun. Dongengkeun atuh Mirta. Agen Harja atawa upas Harja atawa Harja milu mairan ku pananya. Kumaha cik hoyong nguping? Abdi geus nguping teh ti Abah Yuda kieu cenah. Sang Hyang Jayengwana nu ngageugeuh di Kiara Payung kagungan putra istri dua. Nyai Mas Kenting Manik sareng Nyai Mas Gilang Manik. Dugi kawan Cina nu mustari Nyai Mas Kenting Manik dipundut ku Hyang Maraja Sakti anu ngageugeuh di Wangun. Bade direndengkeun ka putrana nu jenengan Hyang Maraja Lela. Ingkang Rama teu iya sangoretkeun da puguh maos katitih wawesen. Mangga weh turug-turug da. Doa we ongkoh kitu tah. Enggalna carios ger we hujan angin gelap dordar agan. Saminggu teraat walungan-walungan barengkak caraah. Sugan teh ger pesta. Bendu kitu sageuning ramana Nyai Mas Kenting Manik teh. Harja megat kalima. Sang Hyang Jayengwana lain bendu. Hujan angin cacahan sote murag-muragkeun pangpung pisuluheun eta teh keur dina karyaan jeung ngabentas-bentaskeun balong. Sangkan laukna bahaya ka walungan. Alaeun para siluman rek nyambungan. Kaese cek urang mah. Loba balad ieu cenah nyacar leuweung we butuh suluh mah. Pantang nu kitu mah pan leuweung teh panonobanana deuleu. Ngogokan wae gan. Terus kumaha terus? Tak ieu gan. Nyacar eta mah atuh cara urang ngarak-arak imah meureun. Maksudnya kumaha? Mun maksud teh nyacar eta mah atuh cara urang ngarak-arak imah. Ngandalkeun mulungan pangpung we ari butuh suluh teh laukna nya kitu deui teh agan meunang ngedukan ti balong manusa. Najan babari oge kudu bangsa lauk walungan. Nu ti balong ge geus aya di walungan mah lauk jarah we disebutna teh meureun nya. Arese nya si goreng cek Harja.
nu matak tong yang jadi juri mending jadi jelema we urang mah jadi upas kajen kumaha terasna teraskeun atuh Den Mirta cek baturna nyindiran nya kumaha tah terasna Kang Mirta takil harja newa-newa wae kiagan terasna teh derwek karyaan rongga kabina-bina panganten lalaki nama di mana keneh bawa eta teh agan dangken seserahanana oge muru lekasan kitu karyaan bangsa siluman mageningan ame engke sareng senapa cantel cingir sanagara gemprah weureuh pesta karinu oleng panganten jongjon eta teh kan nya terus 7 peting pesta ayah-ayahan agan balandongan di mana-mana unggal poe iring-iringan ari iring-iringan teh di mana wege sok ngaradu kamonesan palus-alus pamodel-model da urang manu pang dipikaresepna teh babakuna ku barudak babadawangan jujurigan onoman kekelongan lain tah di ditu mah di nagara Kiara Parung Kiara Payung mah sabalikna jelema anu di piaheng teh palecir-lecir pagundul-gundul eta teh agan oh baru kitu mohon nu dirowagerwing mah bisi siga maranehna meureun malah nu hayang puas masuk newak jelema ti lemburan eta teh sina di pupung ku kelong atawa di aul dijieun pucuk iring-iringan lain daripada ngarogrogna teh pada nyabak pada ngusap cara barudak urang ngaroconan anak bajing benang nalian kuning jelema nu kasara disebutna nu kabawa kana pesta siluman teh gan eta teh balikna deui ka lembur ge tarapati jajag ingetanana beh aku rewas di ditu jiga jelema stres agan tong panjang teh atuh nyaritakeun eta malah buru ningkesna we cek harja rada keheul sok hayang teh panganten wae harja mah pan kitu ti Abah Yudana oge tanepi wae kana waktuna agan sasarahan legeudeut aleutan ti wangun manehna kluk nu nanggung nu ngagotong hiang marajalela panganten teh tunggang catang diseret ku Oray Sanca sajodo ka balandongan ku Oray Sanca mohon agan ku Oray Sanca sajodo ka balandongan berang gamelan kebo jiro gongna lebeut sakapeung da panayagan ge geus tarunduheun panganten diadu hareupkeun barang rek dipacantel cingirkeun nyimas kenting manik mah geus nyodor bari aluman haliman cingirna geus ngeluk nah atuh adi cetet hilang marajalela anu teu kersa kumaha sumuhun pameget teu kersaeun kabembat kuno ngaletan gedengeun pigeureunana eta teh gan oh kutan kitu sumuhun dipeupeujeuh di lemu kalah kaweleh dipaksa ge sigarek ngalawan kaciri sihung rada manjangan sieun atuh merukanan nyimas kenting manik geus cangkeul nyodor tapi picorogeuna ka ditu wae neuteuk antang ka ingkang rayina nyimas gilang manik teh ka rayina eta teh agan nya terus kumaha Kang nu ditutupna deui kan nyolok mata bunceli kalah Kang hajakeun ngalayanan geura kaletna beuki kerep bari jeung aluman-alimun gumelis bujurna teh dicontrang-contrang gitu kan lain dikieuna wadna manah Sang Hyang Jayangwana bingung pilakueun emutan teu kaur kebat ngadak-ngadak butak balas ka cida tunduhna Hyang Marajas kacawana-manan dapon ulah luput piminan tueun meureun nu mana we kajun jangilek teh aga nyimas kenting manik lanceukna manah panas li direrab lara wirang teh hingga anak gejig lungsur ti balandongan bari sumpah dina mana rek milari picarogaeun leuwih kasep batan Hyang Marajalela kitu tagan terus kumaha tah Kang Mirta angkat ngeta diringku Ki Galingging naon maneh galingging panas tiris maran Mirta inya si harja mah ngagokan wae terus kumaha Kang tah angkat ngetan diring ku Galingging pangasuh adeus ngendek di pangrumasan buktina ayeuna mah dapuran awin nu ditungtung lembur teh kalah kebeuki ngarumas sora gamelan ti balandungan kadang wae nyuat-nyuat kana mana kebat ngetan joga-joga dieu teras bebetah di dinya tah dina caringin kurung eta tang halun-alun tah tuh dugi ka ayeuna Ki Galingging panawakan teh di ditu marana teh dina dapuran honje pangkeureun dapur kawadanaan eta teh agan anu bener Kang Mirta nyusinan wae laras kuno kawenehan mah pakuwon ka tembongna teh pakuwon sakumaha pantesna pakuwon pongkawa we eta teh ari Nyai Mas Kenting Manik
harja tumanya. Pantuloy ngaraton didinya dina caringin kurung deuleu. Sapeung sok nembongan kanu kawenehan mah ngarupakeun istri geulis eta teh. Kitu nanti ari manggih nu kasep rek ngabandang ajakeun bumen-bumen kitu tagan. Agan dongeng nate. Nu mawi sing atos-atos panagan teh kasep. Pilih ka papaku eta. Cek Mirta ka Den Surya. Dikitukeun Den Surya ngahulang we ngadenge carita Mirta teh. Ras inget kana papanggihanana basa poe pasar teh. Lebah dinya pisan buah-buah juri gitu. Cek jero hatena. Lebah caringin kurung pisan mimiti tembong nate nya Mojang. Buah heuh nu tembong teh bareto eta ngahajar ka bandang manehna. Da buktina inget we nepi ka ayeuna oge. Birigidig awakna birigidig. Moal cenah juring make campur jeung manusia kitu. Tungtungna jadi bimbang. Aya percaya aya henteu, tapi nilik antiumna jeung pamuluna mah asup sieup jeung pamulu anak ratu. Najan ratu siluman oge. Ngahulang we Den Surya teh mani ngajongjongan rek nyaritakeun papanggihanana teh ka Mirta jeung Harja asa era. Sieun disarabut diharowan ku jurig. Disedem wae dina hatena teh. Tapi aneh, ingetan teh bet nyolok wae. Eta kunenggang pisan saliwat aya sangkan ka urang Cisontrol pedah bejana di ditu loba nu geulis tapi da keukeuh asa lain lenghoy padesaan. Agan, nah laras gitu agan pengualan teh Cek Mirta rada asa-asa. naon teh Kang Mirta? Den Surya ngarenjag asa kagebah. Pedah keur ngalamun nya Mojang teh. Semuan bade ngarasakeun mundai ka goci. Oh mohon, di mana kitu ari goci teh? Leuwih Cijolang agan di kaso. Tacan nya agan mah angkat ka kaso. Nembe dugi ka kontrak naon geuning di Sukasari teh? Oh eta kontrak Gunung Bitung. Ta eta laras mohon Gunung Bitung. Kalebak sanes mudun. Mohon agan. Menurut gue di Tamiang Ropoh mah tiranca bingung oge tapi doi Tembal Mirta kalayan daria. Waktosna mitra. Kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum gesan sampuraneun. Cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun. Dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena. Kembang pinetik senabaran sari tutup lawang sigotaka permios.